Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman bakal loba fitnah anu luar biasa. Sebab umat ieu awalna ma'afiyah lungsur langsat rarapi, tapi di akhirna balauha loba balai-balai, loba fitnah-fitnah. Sahur Kangjeng wataji'u fitanun, bakal datang berbagai fitnah yatslu ba'duha ba'dun, nu bakal macakeun sawarehna ka sawarehna deui. Woi, engke mah bakal anu, woi bakal anu, tapi tata geus diomong-omongkeun. Jadi di beja-bejakeun heula kos kolot urang baheula. Kolot urang teh baheula teh nanti mana meureun eta bahasa-bahasa kolot masih kadedengekeun keneh bae. Engke masih lalaki jadi bikang jadi lalaki, eta bahasa kolot baheula. Sia lalaki bakal jadi bikang bakal jadi lalaki, hartina lalaki kos awewe kos lalaki. Mulai tak tekebel buk panjang, awewe lalaki bukna panjang, awewe bukna para rendek. Eta omongan kolot teh nyata jasa. Nyata. Engke mah sia pakaian lalaki jeung pakaian awewe teh atuh sapake, lalaki awewe kuari. Kaos sapake, celana sapake, atuh sepatu sapake, geus sapake bae malah mun urang keur naik mobil teh aju aya nu naik motor boncengan bisa tetebakan lalaki teu bigang tiba saha. Lagi di belakang ayah ada laki. Oh bener laki. Barang turun teh aya susuan. Oh salah sia berarti. Tak eta teh tetebakan naon kolot baheula bisa. Engke mah di sawah teh di sawah sia eta teh bakalna uluh tangkal listrik loba jasa di sawah lain tangkal pare diganti ku tangkal listrik arti mah mak. Di sawah aya tangkal listrik ge lain tangkal pare horenganan jadi perumahan ieu atuh. Sawah na diganti. Engke mah jelema dagang teh dagang imah, sia imah didagangkeun, dipikir ku urang mah digotongan imah. Oh lain atuh dijieuna imah teh. Kolot baheula nyararata jasa masyaallah. Luar biasa tah. Engke mah partai we nyaritakeun partai loba, engke bakal saeutik ke di akhir bakal loba deui, partai ke bakal saeutik deui ke bakal loba deui. Itu bararagus bang, oh bagus nah kabeh makin kali itu makin jore bae, diletikeun jore, dibawakeun jore. Kolot baheula geus ngomong ti heula. Sagala rupa ke siram geus aya kali ngujur ngulon tamah caina lain bakal jadi cai biasa, bakalna getih tamah nu nyaiana. Lamun engke bakal pemerintah jieun kali ngebat kulon ket wetan, ti wetan ka kulon. Eta teh engke eta mah lain jang cai biasa, tah mah lain jang nyaian sawah, lain jang nyaian huma, lain jang nyaian masyarakat, tapi ka utama bakal getih. Eta iraha di mana-mana geus nyambung pulau ka pulau. Baheula mata pulau Cangkir diomongkeun teh bakal nyambung, eta cicirita geus moal beres. Engke mah pulau Jawa jeung Sumatera nyambung, Madura jeung pulau urang nyambung. Engke bakal aya jalan ngebat lempeng, bahasa kolot mah baheula eta kos kitu horeng tol eta kuari. Eta janyara rata, tah eta tah nu pake anggeran jasa mah di lembur urang mah ieu Tangerang Serang Pandeglang. Tah eta tah nyambungna gitu antara urang jeung nu tadi caritakeun gara. Tah adu paranti jarah teh naon? Pulau Cangkir nyambung kuari geus nyambung. Nu jualan imah geus loba, tol geus aya, nyararambung bakal disambungkeun deui atuh itunya urang ye Merak gitu Sumatera ke bakal aya tol terus sabada eta bakal gieun kali ke omongan kolot baheula tah ke lamun geus nyambung tol Sumatera, Pulau Jawa jeung Pulau Madura ke kakarak aya kali ngulon ngetan tah eta mah bakalna eusina tah eta mah teh caina getih bakal. Perang teh jeung saha ieu teh jeung Inggris jeung Belanda moal ka DDI, Amerika moal ka DDI eta yang perang saha? Kakakna bakal ngebunuh adina, bapak bakal ngebunuh anak, anak ngebunuh bapak,
emak dibunuh, dulur dibunuh, pemerintah ngebunuh rakyat, rakyat ngebunuh pemerintah. Eta kolot baheula mah kos kitu meureun perang saudara mun cara kurang. Dia cirikeun bae bakal dijieun ke kali ngebat di mana geus beres direncanakeun ge. Asal geus nyambung Madura, Jawa, Pulau Jawa jeung Sumatera ke bakal aya kali ngebat idinya beres ngabangun lila ngabangun puluhan tahun. Nah eta ke bakal aya perang saudara nu dahsyat luar biasa, saling membunuh. Eta mah ciri doa. Berarti perang saudara anu bakal nya. Gitulah kolot baheula eta nyahoan jasa tah fitnah teh dibacakeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun kieu. Engke bakal kasratu walawi zina, anak zina loba jasa bakal. Nagara ge dipimpin ku anak zina, imam masjid ge anak zina. Bakalna imam Jumat anak zina, di kantor-kantor anak zina, nu jadi presiden ge anak zina. Sakangjeng Nabi bakal kos kitu maknya, henteu maknya aja ku ari anak zina mah luluh atuh. Pertikahanana atuh teu bareres panbeureum jadi anakna anak zina geus puguh nu zinah nama ku ari ge doba jasa masalah sebab anak zina ngaji Quran bagus, ku ari jadi imam atuh geus mulai disababaraha. Musola mah anak zina masalah ngan eta ucapan Kangjeng Nabi bakal kos kitu di akhir zaman teu bakal loba anak zina nu mingkin salat ge anak zina, kantor anak zina, presiden ge bakalna anak zina. Ieu tajiu fitanun yatslu ba'daha ba'dan dibacakeun ku sawareh umat ka sawareh deui engke bakal loba nu mabok teh geus jadi kebiasaan. Bah pemuda geus mabok ku ari mah ningkat deui lain ngaeuweuhan mabok teh budak SD mabok terus mararabok rusak akal urang dengan berbagai dalil kumaha bae mungkin serangan Amerika mungkin serangan pokona mah kitulah kaayaan mabok jelema lain makin eueuh tangkep ku ari ditangkap hiji tumbuh 10 tangkap hiji tumbuh 100 tangkap terus baik isa Indonesia merabok pahara jasa. Mabok identik jeung zina, mabok zina, judi. Terus baik buat eureun-eureun ke bakal loba judi, riba teh Kangjeng Nabi kasratur riba engke mah. Kuari mah munggah haji bae bisa teriba. Munggah haji urang teu bisa teu make bank. Berarti kan main riba terus, riba dagang riba, haji riba, segala rupa riba mantap. Eta teh geus umul bawang kena sahabat naroskeun Gusti Rasul eta ku loba-lobana riba engke urang kumaha atuh haram gitu cukup nyokot jang ukuran ibadah ka Allah bae jang ukuran dahar nginum jang cukup ibadah eta geus salamet sakitu bae leuwih ti dinya cilaka tayyulah tajiri fitanun yatslu ba'daha ba'dan bakal datang berbagai fitnah nu bakal ngomongkeun sebahagian ka sebahagian deui geus diomongkeun tajiu sayati Kangjeng Nabi geus caritakeun bakal datang tah ku ari urang tahun 2000 pas jasa naon nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi di tahun bangta 1400 kali tuna makin mantap makin loba makin dahsyat fitnah teh. Mantap kadina taji'u fitnatun datanglah fitnah bayaqulul mukmin cak jelema mukmin asana hadhihi tuhlikuni fitnah ieu asana nu bakal ngarusak ka urang aduh asana bahaya engke sumatan kasih pulas eueuh deui engke wataji'u fitnatun datang deui fitnah bayaqulul cak mukmin asana fitnah ieu nu bahaya mah hadhihi aduh asana ieu nu bahaya mah yeuh eta selalu kitu bae kuari urang teh lamun anu memang henteu mikiran kana kasalamatan di akhirat mah dak pilkades mulai ustad dibaraha duit kiai dibaraha duit atuh ustad ondok mah seuseurian ondok teh seuseurian asa meunang asa untung tapi kapan ari anu mikiran engke kumaha di akhirat mah pan ieu teh sogokan nu kos kieu ngaranna pikiran aing salamatan teu pan ieu disogok ieu milih salah teu milih salah asana rusak ieu ku fitnah ieu tah nu bener mah si kiai si santri si masyarakat teh mikirna asana rusak ku fitnah ieu mah keles eueuh deui jol pilkada leuwih gede ieu mah leuwih gede seserian pan anu sok ka pendopo mantep lumayan 3 juta saminggu sabulan atau antri di ditu teh
cak anu kos kitu mah seuseurean huahe tapi cak anu mikir mah asana fitnah ieu nu bahaya mah ieu duh kamari mah leutik ieu mah leuwih gede asana bahaya dah datang ka harian las eueuh datang pilgub lumayan ku ari bae ge Tangerang teh geus kabagi dua kiai teh aya Kiai Wahidin aya Kiai Atutin sabagi dua ku ari teh kadeuleu ieu Kiai Wahidin jeung Kiai Atutin lain deui mah lamun buringas Kiai Atutin eta lamun anu bangsa kieu eta Wahidin eta mah kitu diserang di Pandeglang Kiai Ustad geus kabagi antara Yan Kosimul Kiai baena Wahidin wa Atutin ini geus kabagi dua kuari ge coba ge itu motorna ge lamun diselat teh Atut lamun Wahidin mah mogok Wahidin mah eta kos kitu wah fitnah bagi anu raramean mah anu asa meunang geus heheotan bae tapi nu pikiran aing salamatan teh di akhirat ku kos kieu teh ieu pan bisa dipertanggungjawabkeun ieu teh sogokan teh ieu teh halal apa henteu sih duit kos kieu mikirannya asana ku ieu aing rusak ieu bahaya ieu beres eta las eueuh pilpres leuwih gede teu eureun-eureun kitu jeung kitu bae tajiu fitnatun gontok-gontokan ke berbagai organisasi gontok-gontokan antara partai jeung partai ngan lamun kurang dipikir teu kumaha gontok-gontokanana lamun urang dek berjuang ye boga pikiran hayang berjuang tak urang kuari cicing di Indonesia sementara Muhammadiyah terus bae nyulusuk sedangkan urang kan hese eta teh untuk menopang eueuh di jalan kecuali kudu make organisasi di NU urang asup ka NU beneran NU ribut NU jeung Muhammadiyah fitnah kanu aya Islam papada Islam timbul deui PKS kok ieu nyelonong bae si PKS PKS nyelonong jasa teh pugu anggeranana dasar hukumna teu pugu anu teh urang otomatis ka nyieun tandinganana partai berarti dah naon dia partai urang ieu tadi PKS kuari urang PKB geus eueuh maot dia bibirana anu aya keneh tapi wujud Gang Adam iku mah ieu tah urang lamun deuk berjuang mah eueuh deui lantarannya nyulusup ka birokrasi atuh urang ge kudu main birokrasi kurang berarti kudu ditandingi ku urang sedangkan ditandingi teu eureun teu repeh lain deuk ngabajukeun nagara ieu jajah hayang-hayang hebat dirina ribut piributkeun teh loba jasa diantepkeun ku urang eleh urang teu diantepkeun ribut deuk kumaha coba Ndek kumaha coba kos kuari ye mun diatepkeun bae orang NU kaserang ye ku Muhammadiyah lamun diatepkeun bae organisasi NU teh kaserang ku Muhammadiyah nyana masuk melalui birokrasi geus lain nyaritakeun demokrasi deui nyaritakeun hukum dibawa ku nyana tah ieu geus bahaya jasa kan ai zaman Gus Dur bahkan ulah aya unsur-unsur hukum demokrasi bae hukum mah cekelan di organisasi bae kuari mah ngarayap lamun ngarokok diharamkeun melalui kitu birokrasi berarti kan geus ngarayap lamun tolak tilu jadi hiji melalui birokrasi kan berarti geus diserang lamun anak angkat geus jadi menang berarti kan geus melalui birokrasi mui kuari nah diusapan titah nyeun keputusan kan berarti diserang ku Muhammadiyah urang maca diserang ge tapi orang Jogja mah diserang diserang kalau inget Haji Muhadi bae maca koran di dia hari Senin Bupati sedang apel diserang apa ya di dia maca korannya ini diserang bagaimana ya ada apa ya mana coba lihat diserang bukan diserang oh iya diserang ada Bupati hari Senin apel diserang sama apa diserangnya serang sia udah serang atuh salah maca bahaya tah ieu caritana urang ieu mun nyaritakeun perjuangan nyeri hate teh nyara terus bae nyulusup NU na ieu hees bae ngees serangan partai ngan saukur ngaranna doang partai Islam P3 partai Islam PKB partai Islam naon deui geus berarti geus tuh BPR dan lain sebagainya ngan ngaran doang perjuangan nama tetep bae PKS dulu coba halangan atuh sia mun urang gairah timbul aing tampil teh ieu mah nu tampilna si bangsa bocokok deui bae kuduna anu siap ngaberesan tah ieu urang beuki lamun deuleu kadinya rapuh amat atuh Indonesia teh rapuh amat kumaha kahareupna timbullah gairah hayang
hayang urang fitnah nu aya perang antara politik partai jeung partai, perang antara organisasi-organisasi. Urang cicing berarti nyana terus-terusan merajalela. Urang berangkat perang teu eureun-eureun. Ilah zaman fitnah ngaranna lantaran henteu leuleuy hatena henteu tawadu. Ieu mah pahayang-hayang kabeh. Pokos imam masjid bae, imam mushola. Nu pantes mah jadi imam teh itu, dia mah kurang pantes lantaran nyana nu hayang teu terus bae waladhdallin terus bae. Teu parangantos sabenerna. Eta teh terus bae gesek-gesek. Iyalah zaman fitnah pokos kitu tajiu fitnatun. Ieu terus teu eureun-eureun fitnah. Moal eureun-eureun terus bae. Mantak lamun keur mikiran kiamat ieu sih. Padahal bupati naja kurang kumaha tapi geuningan gerak-gerakan bupati anu kitu keneh ta ieu teh deuk iraha atuh pembisik-pembisikna mantak naon atuh bisiki maka bisikan-bisikan agama ternyata nu deukeut jeung jelema gede teh teu pernah ngabisiki agama boro-boro ngabisiki agama korengan lagi atuh teu nyahoan ka agama ieu beuki hancur fitnah tadi tuna beuki ambalaya. Atuh engke mah meureunna nu nyahoan ka pangeran meureun nyahoana maraca buku bae jeung di laptop bae terus bae belajar teh make televisi make kitu buku kabelah dieuna koran henteu make belajar langsung ti guru geus waktu fitnah makin fitnah kuari nu oleng otakna loba jasa anu nyokotan wiridan ti buku di wirid nyokotan buku nyokotan wiridan ti televisi nyokotan wiridan ti kitu naon kitu ngaranna ti satelit dan lain sebagainya ayeuna kuari oleng jelema gede aroleng akibatina wiridan kos kara itu kos nanahonan nah iyalah fitnah zaman fitnah teu menang salah setik tah nu mantak ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bakal pahara luar biasa kita paman ahabba saha jelema nu dikahayang ayu zahzah dijauhkeun tina neraka ayu dukhala jannah atau diasupkeun ka surga fatatihi fitnatahu maka kudu ngadatangan kana fitnahna wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir bahasana kos kitu tapi nu dimaksudna mah kieu fitnah pasti datang tapi jelema tetep bae iman ka Gusti Allah iman ka yaumil akhir lamun hayang salamet jauh tina neraka hayang salamet berarti asup ka surga ketika fitnah datang ulah milu-milu cicing bae iman ka Allah iman ka yaumil akhir tetep bae teu bisa diganggu gugat teu aya tawar menawar nyana mah kitu bae eta salamet geus bae cicing waalaikumsalam ieu aya sumbangan ti atut gede teh letik letik haram gede ieu maja haram main sama mobilin teh motor sama mobil halal aduh masya Allah Waalaikumsalam ijaya ya tisati itu bukan sebenarnya 500 haram bedakan haram 500.000 haram aing mah geus moal tanggung jawab di akhirat hese minggu harap dikiriman deh berarti 5 juta haram tanggung jawab na hese ayo lah bong nanda daletik soran haram minggu harap dikiriman seperti 20 juta haram gimana jadi mah 50 halal budak 50 mah kembali Avanza kan urut bae mah halal tamah lamun 50 juta deui bae pidato ya kiriman dulur atuh naon hesena sapira milih atut da kula laki kitu ku bikang kitu atuh masalah aja dipimpin ku saha bakal kitu-kitu kene geus bandingan atut bae diteruskeun eta 10 juta kenceng sorana eta 10 juta kenceng jasa ke 5 juta mancan pati kenceng tapi kalau 10 juta kenceng 100 juta gitu 100 juta kencengnya mun 1 miliar mah sana pegata urat pegata sana 1 miliar mah eta tolol jasa ieu kuari kiai teh lepas dari kalah dan menang lepas dari begitu atau tidak begitu haram tina jihad milih awewe lagi geus haram tapi ieu kajeun ka masyarakat mah bodoh ieu kiai nu nyaho hukum tolol lagi tama ibnu tolol wa ibnu goblok tama tuh di Indonesia bae ge di Indonesia Tangerang geus loba jasa pan eta
Ieu mah lepas dari kumaha pelaksanaan sama atau tidak sama, eta teh geus haram. Milihna haram Quran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Teh mah jadi pamimpin layak lalkong, teu bisa diganggu gugat tah. Lamun datang fitnah seperti eta, kemudian manehanana teger bae, haram bae, salamat surga tanu geus kitu. Lamun dak dana datang dak dibere duit, hanya halal lalkong sia. Neraka. Bari kurang dipresentasikan nih mah di Tangerang, Serang, yang Kabupaten Pandeglang. Kiai nu kabeuli jeung nu teu kabeuli lobaan mana suara? Lobaan nu kabeuli berarti lobaan kiai nu ka neraka. Cak masyarakat tadena aing mah teu jadi kiai. Kiai na bae ka neraka komo sia. Aduh, ya nuturkeun kiai ban. Kula mah cenah atuh. Tadi nama ndekanu itu lalaki ngan kiai kula ngajak awewe atuh kula nuturkeun bae lah ka kiai kula mung fitnah. Puguh eta fitnah keur datang tolol sia. Ngomong pangkos bener bae. Ulah mung fitnah lah nuturkeun kiai bae. Eta fitnah teh eta kos kitu tah. Tah eta teu karasa pan kunyana tah. Masyaallah. Nah ieulah kuda-kuda jang urang supaya urang teger di zaman fitnah kuari. Paman ahabba ayuzahzaha minan nar. Saha jelema anu nikah hayang dijauhkeun tina neraka anin nar tina neraka yurkhala tahu diasupkeun ka surga. Nah ieu mah geus hiji bae geus atatihi fitnatahu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir. Fitnah pasti datang. Ketika fitnah datang teger jasanya iman ka Gusti Allah. Asal geus iman ka Gusti Allah ka yaumil akhir berarti sieun naon kitu nadahan fitnah ngajauhan berarti tina fitnah. Sieun iman ka Allah, iman ka yaumil akhir. Berarti geus tidak mentolerir terhadap fitnah-fitnah kos kitu. Ngajauhan tina fitnah, nyalamatkeun diri menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ya'ti ilan nas billadhi yuhibbu ayyuta ilaihi. Yana datang ka manusia mawa kekuatan diri nu sakumaha didatangkeun ka dirina. Pokona mah nyana kitu-kitu bae. Keur sorangan kitu, keur babarengan jeung manusia kitu bae. Percis kos dina engke bakalna kos tengah peuting aya damar. Percis kos dina sirah anu bulu buukna hideung aya hiji nyeng celing teteh naon ngaranna huis. Bakal kadeuleu ge lamun urang teger dina agama, sieun ka Gusti Allah, iman ka Gusti Allah, berarti sieun ngajauhan tina fitnah. Di tengah-tengahkeun merajalelana fitnah, bakal percis kos tengah peuting aya damar kadeuleu ku sasaha. Sinarna percis kos tidak sirah kitu buukna hideung aya uis hiji yang celing hiji bakal kadeuleu. Tah kitu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah nu bakal datang terus moal eureun-eureun fitnah teh terus bae. Terus ieu keur carita ala kadarna dong. Fitnah kabelah dieuna fitnah tina televisi, fitnah tina HP, fitnah tina kitu komputer dan lain sebagainya. Engke bakal tambah deui fitnah dan berbagai fitnah. Geus puguh nu tadi caritakeun kabair pakabair mah baheula mangan sakadar teh saralat doang fitnah teh ya. Tapi teu ngalawanan kanu salat ku hari mah fitnah teh nya teu salat nya ngalawan kanu salat. Geus puguh ku baheula mah nu mabok eueuh di lembur ku hari mah mabok merajalela zina judi. Oh, penghormatan terhadap kiai baheula mah nu tilok salat ge nu tilok salat. Aya kiai liwat keur nyetel radio di pareuman. Radio di pareuman, pareuman aya kiai memang pantes geus kitu teh. Ku hari mah aya kiai tah digedekeun. Nah, aju kiai na joget deh atuh. Mantap atuh ja kiai na ge ceramahna ge mawa keyboard. Ende kumaha coba atuh ja kiai na ge ceramah ge joget ieu. Atuh di mah kiai na ge TV atuh aya 5 pan. Paranti nyana, paranti pemajikan, paranti anak, paranti tamu. Wah, ambalayangan teu jualan TV doang tak kiai. Fitnah jeung fitnah. Terus makin ka ditu makin parah. Terus disapirakeun bae ku kiai teh, HP dianggap enteng, televisi dianggap enteng. Memang manfaat aya tapi modorotna nu luar biasa. Ketika urang deuk berjuang mah butuh teh informasi silakeun, tapi keur henteu bandek nanaonan atuh. Nah, makin ka dieu dirasakeunana makin loba, makin bahaya. Amburadul ka dituna sarua bae. Baheula seragam Sabang sampai Merauke bahwa duit bank riba, bunga bank riba. Eueuh nu tentang
kamari iya kurang kumaha teh di zaman bapak-bapak urang komo bapak kolot urang mah kadenge ngejelengeng keneh teh rentenir teh haram bunga bang haram Sabang sampai Merauke di Indonesia ulah nyaritakeun internasional nasional seragam kabeh mulai teh aya hiji dua halal ditukil ku kiai make jamul jawame bahwa bunga bang teh halal di jamul jawamean. Masya Allah aku berani teh geus teu kudu dilawan tah mah sok sia jamul jawamean goyatul usulan los leg-leg ku sia tapi urang mah geus boga anggaran kurang kumaha Fathul Muin kurang kumaha kitab kitu naon ngaranna Ihya na Minhajul Abidina jeung berbagai kitab-kitab fikih bacaan bae geus kudu nukil-nukil bab saralah kuari tukilan-tukilanana. Sebab naon eta kos kari itu teh maksakeun kalantaran dirina aya didinya tukil, dirinya aya didinya di organisasi teh tukil, dirinya aya didinya di perusahaan showroom nukil nyana. Jadi lain berbicara secara umum kumaha ieu secara umum malah aya nu ngomong kieu. Sabenerna mah eta teh riba teh anu diharam-haramkeun ku kiai, eta teh cenah kiaina bodoh sabenerna. Aya nu ngomong gitu lagi kiai. Tama kiaina bodoh sabenerna mah ieu teh ieu naon ngaranna bank eta teh sabenerna mah perusahaan kiai itu sebenarnya mah showroom tak kredit eta teh sabenerna perusahaan kiai santri teh kudu nama usahana kos kitu teh jadi teu capek tapi untungna gede nu sabenerna mah eta teh diciptakeunna kudu ku santri mun santri palalinter mah eta kiai anu ngomong kos kitu mudah-mudahan panjang umur teh batur kieu teh udah banyak urung bisa tobatna. Masya Allah geus kabali ngerjasa selidik horenganan kiaina anakna boga showroom atuh ai endek boga showroom mah ulah ngomong-ngomong kos kitu terus bae kan leg-leg apa ku kiai jadi orang koros mah tuh tah ieu timbul ucapan-ucapan fitnah jeung fitnah keur nyaritakeun fitnah tungtungna kiai jeung kiai fitnah ku teu seragam dina hukum teh maksakeun diri inilah di akhir zaman bakal loba fitnah terus moal eureun-eureun fitnah teh bakal terus menerus hiji jelema nu salamet tina fitnah anu iman ka Allah jeung ka yaumil akhir